maju dua lengkah sabab ningali Nyi Manik mundur ka tukang merenahkeun tangtunganana di tempat nu leuwih laluasa. Nyi Manik netep seukeut ka Nang Bule dina sikapna anu tandes harita tos nyarita. Kukuring geus kaijil. Maneh bakal ngarasa penasaran naon sababna kaayaan kuring jerobah seperti kieu. Jadi Nang Bule, bener hayang nyaho naon sababna pangna ayeuna kaayaan kuring jadi robah seperti kieu? Kantenan we atuh abdi hoyong terang. Naon margina Ceu Manik janten seperti kieu teh Bi? Ayeuna cobi jelaskeun ka abdi Ceu Manik. Kuring jerobah teh lantaran aya anu hayang diaku jadi indung Nang Bule. Saterusna malah jadi menta mustika tirta talaga warna, malah make jeung ngarekat carita sagarupa. Sangat dipercaya jeung dipikarunya ku Nang Bule. Padahal mun indung anu bener mah moal wani menta mustika anu geus diajangkeun keur ngubaran jadi bapak. Kaayaan seperti kitu ge sakuduna geus kapikiran ku Nang Bule. Ayana kajanggalan Nang Bule. Nang Bule ngahuleng bangun anu mikiran caritaan Nyai Manik. Sedengkeun ayu manganti palsu da puguh Mbah Balaganjur anu ngagunakeun ilmu milah rupa. Harita langsung ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna anu bakal marengan sangka Nang Bule leuwih percaya kana caitana. Harita ayu manganti palsu terus nyarita deui ditujukeun ka Nang Bule. Hidup kudu ngalakukeun tindakan Nang. Ibu teu tarima ditulis terus ku caritaan anu teu puguh. Ibu lain teu wani era teu mampu mere pangwalah ngalakukeun tindakan ka Nyi Manik. Tapi salaku anu jadi anak Nang hidup teh kudu ngarasa kasinggung ku caritaan Nyi Manik anu nuduh teu paruguh ka diri ibu. Piraku ku hidup rek diantepkeun jalma anu geus nuduh teu puguh jeung ngahina kanu jadi indung Nang. Hidup mun bener hidup teh nya akan jadi indung. Oge saja bela kanu jadi indung. Geratin aku dari hidup eta si Manik teh Nang. Da puguh caritana dibarengan ku kakuatan ilmuna Mbah Balaganjur. Harita Nang Bule jadi percaya karena caitana ayu manganti palsu alias Mbah Balaganjur. Nang Bule jadi keluar karakter akina buana irang. Sikap jeung caritana jadi kasar. Kituna teh antara ngarasa kasinggung ku sikap jeung caritaan Nyi Manik anu nuduh teu puguh ka anu jadi indungna anu sakaligus mangrupa panghinaan keur indungna. Nang Bule musirkeun paneutupna ka Nyi Manik bari tos carita. Alah, bener cek indung aing anjir. Maneh geus nuduh anu teu paruguh ka indung aing anjir. Sikap jeung caitan maneh mangrupa panghinaan keur indung aing sagoblok. Manik, subrewek cengled. Anu matak maneh kudu menta dihampura ka indung aing anjir. Kudu menta dihampura ka jalma anu merdaya ka Andika. Kuring moarek menta dihampura ka ayu manganti anu ngakukeun indung Andika Nang Bule. Leuwih hade musika mending keneh bikeun ka kuring jeung tibatan dibikeun kanu ngalakukeun naon teh ngakukeun indung Andika. Tindakan jelas rek nipu muslihat tadi Andika Nang Bule. Omat Nang Bule kudu boga saku dua. Di sisi lain hidup teh percaya eta teh hidup padahal lain Nang Bule. Maneh bener-bener teu meunang diomongan ku aing Manik. Masih kene tetep nuduh anu teu parugang indung aing. Jadi maneh ge mika hayang musikan aya di aing kitu Manik. Bener. Kuring hayang api milik eta mustika.
anu matak jeung tibatan ku Andika dibikeun ka anu ngakukeun Ayu Manganti meuning keneh kuring meuning keneh ku kuring lah direbut secara paksa gede hate Manik maka jeung hayang ngarabut sagala rupa ngarabut secara paksa si brewek kengled sia tapi cenah naon ku aing maneh dibalik kesempatan pikeun ngarabut paksa jadi karep jeung kahayang maneh bisa laksana mun maneh geus bisa ngabinasakeun aing Manik Suranik hartina maneh kudu ngagunakeun kakuatan jeung kamampuan diri anu sakirana bakal mampu dipake ngabinasakeun aing anjir kitu we katangkuan ti aing mah plok Nyi Manik mesat pedangna balik terus ngabangun pasangan Nyi Manik nyelang ngarelet heula ka lebah Ki Ragabaya beritus nyarita make tanaga. Hei Ragabaya Bandungan ku Andika si Manik dina waktu ayeuna lain teu maliri ka Andika ayeuna bakal tarung ayunan Sinang Bule pikeun ngarebut mustika Tita Talagawarna tapi Andika teu kudu salampang Ragabaya yeh si Manik moal make kudu kasoran ele jajatin mangsa tarung ngalawanan Sinang Bule geus cenungan caritaan ti Ragabaya harita dina kayaan geus kawangun pasangan saga diri pikeun maju narajang harita Nyai Manik nyarita ditujukeun ka Nang Bule si Manik geus saga diri Nang Bule pikeun ngabuktikeun kamampuan ulah ngerasa kaget Andika Nang Bule mun dina ieu rebutan mustika eta mustika teh bakal jadi milik si Manik memang geus kitu we dikesakeunana Nang Bule sangeunahna si brewek jengled nah digariskeun nahaon anjir digariskeun jeung aing mah dasar si Manik sakitu geus kungsi ngalawan dirubuhkeun ku aing ayeuna kalakah ngajakeun ditarung maneh mah Manik dengekeun Nang Bule kaayaan si Manik dina waktu ayeuna bakal beda Nang Bule jadi Andika tong kaget mun ningali kakuatan jeung kamampuan si Manik anu bakal mampu ngarubuhkeun lawan seperti Andika urang mimitian tada panarajangnya hayya Jurelat cilung Nyi Manik maju narajang sokhiu angin samaran panarajang rupa sabetan pedang nebak kuat tengah badan lawan Nang Bule rada kageton oge sabab kacepatan gerak jeung kekuatan panarajang Nyi Manik jadi jauh beda jeung waktu keur sababaraha ka tukang di ungkulan ku deurina ningali panarajang anu datang harita Nang Bule ngagunakeun ilmu pangenteng badana jirimna ngajoelat tingkahan sabetan pedang lawan tapi Nyi Manik bangun anu geus bisa nebak kana tindakan anu dilakukeun ku anu dilawan gese waktu sababareutik ti sanggeusna panarajangna teu kena kana sasaran harita Nyi Manik ngajoelat deui nyusul tapus ku panarajang susulan kalebah Nang Bule anu karek napak mangsa pindah tempat syauhyuk cuelat pelos Nyi Manik nyusul tepus ku panarajang susulan aya jirim aita dua jirim pada ting cuelat teu beda ti kalangkang ningali kana eta kajadian Ki Ragabaya kerung ngomong dina jero hatena aneh aing bener-bener dengar ti si Manik jadi boga kekuatan jeung kemampuan ilmu silat anu hebat seperti kitu ilmu pangenteng badana me saimbang jeung ilmu pangenteng badana Sinang Bule bener-bener teu kahar
si Manik bisa ngelakukan tata gerak ilmu silat anu kawilang asing ke diri aing mah. Aing jadi penasaran, tapi kan kamana kemampuan si Manik mangsa talungenan Sinang Bule. Kiragabaya dina kahayaan masih kaget jeung bangun. Anu teu percaya ningali kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna Nyi Manik anu jadi muridna. Harita Kiragabaya jadi beuki penasaran, hayang ngabandung atawa ngabandungan pungkasan eta tarung. Nang Bule sok sanajan bener mibana tahapan ilmu silat tingkat tinggi, tapi dina masalah kagaiban mah tang tuwe teu kungsi ngalaman ngelmu anu aya hubunganna jeung kagaiban. Anu matak Nang Bule teu nyahoeun mun kaayaan Nyi Manik harita keur kasandingan ku Pujaswarna, putra mahkota Sang Hyang Bagaswarna anu ngawasa di Talaga Warna. Bakal kekuatan tambah ti Sang Hyang Bagaswarna ka Pujaswarna. Anu satulisna Pujaswarna nyanding kana warugana Nyi Manik, ngajadikeun kekuatan jeung kemampuan Nyi Manik dina masalah kecepatan gerak atawa ilmu pangenteng badan ge meh saimbang jeung kemampuan anu jadi lawan. Julilat, sohiu julilat, pros. Plos. Nyi Manik terus ngarangsek ku panarajangna. Bangun anu teu mereka kesempatan pikeun lawan, ngalakukeun panarajang balesan. Sanggeus narangsekan panarajangna tacan aya nu keuna kana anggota badan lawan. Harita Nyi Manik ngeureunkeun panarajangna. Nyi Manik jeung Nang Bule pada mancukeun tangtunganana. Nyi Manik getipseukeun ka Nang Bule betus nyarita. Ilmu pangenteng badan Andika jeung kuring hampir saimbang Nang Bule. Malah dina hiji kasempatan panarajang si Manik bakal aya nu keuna kana anggota badan Andika. Jadi wayahna we Nang Bule, mun dina ieu tarung Andika bakal ngaranapan aya anu kena ya karena anggota badan Andika Nang Bule. Wah montong nanti omon-omon tarung jeung aing mah anjir bener we lah tong loba ngomong. Dasar si Manik sia mending kene buktikeun we kumaneh bakal aya anggota badan aing kabeunangan kumaha. Hah? Bakal aya lu tatu akibat sabetan pedang maneh gitu. Anu pogo mah sia brewet yang lain. Rek kumaha aing bisa ngalanapan tatu mun sabetan pedang maneh acan we aya nu keuna kana sasaran. Mikir atuh sia teh. Panarajang si Manik Nang Bule. San aya anu keuna kana sasaran tapi Andika ge can ngabuktikeun tapi keun ka mana kemampuan Andika mangsa ngalakukeun panarajang balesan kanu jadi lawan. Kangaranan talung henteu cukup pungan saukur bisa nyingkahan panarajang wongkol Nang Bule, tapi kudu bisa malas sarta ngarubuhkeun jadi lawan. Anu matak ayeuna Andika anu kudu manjuna rajang Nang Bule. Oh, jadi maneh teh hayang ditarajang ku aing, Manik. Meunggeus, karep hayang maneh ku aing bakal dicumponan anjir. Ngan maneh tong kaduhung sia mun kudu ngalaman kabeunangan ku panarajang aing Manik. Buktikeun ka wae teh rasakeun siapa omongan aing. Teu loba carita Nang Bule. Leuwih hade buktikeun eta caritaan Andika. Si Manik hayang ngarasakeun kabeunangan ku panarajang anu jeung lawan. Sar. Andika geura maju narajang Nang Bule. Aing bakal maju narajang sia. Kurang ajar. Aing keukeuh wae mah yang ngarasaan panarajang aing. Hayya! Jurelat Cilung Nang Bule harita maju narajang.
Sanajan Panarajang Nang Bule tengah gunakan pakarang, tapi kangaranan Panarajang dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, tang tue Panarajang Nang Bule itu bisa dianggap enteng. Sokhiu angin samaran Panarajang Nang Bule nebak kuat kana badan lawan. Nyi Manik ngagunakeun deui ilmu pangenteng badana pikeun nyingkahan Panarajang lawan. Kajadian saterusna dua cirim harita ting colet deui teu beda ti dua kalangkang anu silih sambar sakali sewa. Ningali kana kejadian nu kelumangsung seperti kitu, harita Kilagabaya jadi ngarasa penasaran. Saterusna datangnya nyampeurkeun ka tempatna Mbah Balaganjur anu keur ngagunakeun ilmu mindah rupana ngacacikeun cirimna katingali jadi Ayu Manganti. Kilagabaya nangtung digigireun Ayu Manganti palsu baitus nyarita. Waduh, tagata ngarasa jeung aneh ieu teh Kang Ganur. Lain tengah rasa kaget kumaha sabab si Manik nu jadi murid jadi boga kakuatan jeung kemampuan anu hebat seperti kitu dina mangsana tarungayunan Sinang Bule. Coba ceuk Kakang Ganjur, eta si Manik kunaha bisa jadi seperti kitu? Balaganjur dina cirim Ayu Manganti palsu harita terus ngajawab soal nama anger sora awewe tapi dina gaya nyarita nama tetap Mbah Balaganjur. Dewe ke sarua kemikiran kayan si Manik murid si lain ragaya. Tadi ku dewek dicobaan ditembus ku kekuatan batin, tapi ku dewek masih can katembus. Anu jelas kayan si Manik memang itu wajar, tapi selain untuk kudu wakal leutik hate ragaya. Di mana angke si Manik bisa diungkulan ku Sinang Bule, maka mustika anu aya dina jero cupu as lawana bakal kapemilih ku selain ragaya. Anu mata kurang bandungan heula we. Engke kumaha pungkasanna ieu tarung? Urang ceuleukeun wae nama. Ya, ari ceuk Kang Ganjur kitu mah. Ya, urang Bandungan we tepikeun ka anggeusna tarung si Manik anu ngayunan Sinang Bule. Bet asa pirah ku Sinang Bule teu bisa ngungkulan anu dilawan. Tuh perhatikeun Kang Ganjur. Si Manik terus nyingkan Panarajang lawan si Ganu rada kadese ku Panarajang Sinang Bule. Duanana harita pada musirkeun di perhatianana ka tempat tumangsungna kajadian. Nang Bule ngarangsa ku Panarajangna. Sedengkeun Nyi Manik harita jadi mineng ngagajeng luncat ka tukang mangsa nyingkahan Panarajang lawan. Nang Bule ngarasa penasaran sabab serangan can aya nu bisa kena kana anggota badan lawan. Harita jadi teu merhatikeun mun Nyi Manik anu jadi lawan mineng ngagajeng luncat ka tukang nyingkahan Panarajang anu jadi lawan. Jadi ninggalkeun tempat tarungna jadi pindah tempatna. Kilabaya jeung Mbah Balaganjur dina cirim Ayu Manganti jadi terus nuturkeun anu keur tarung pindah tempat. Nang Bule anu ngarasa penasaran sabab Panarajang masih keneh tacan aya nu keuna kana sasaran, harita masih terus ngarangsek anu dilawan. Akhirna anu tarung teh jadi ngadeukeutan ka lebah tempat anu di handapna aya walungan gede anu ngagulidag caina. Jorela sohiu. Runtuyan Panarajang Nang Bule ngarah kana anggota badan lawan. Nyi Manik imbangan Panarajang lawan lain saukur nyingkahan Panarajang. Tapi bari ngagunakeun pedangna pikeun nyabat leungeun atawa suku anu dilawan anu digunakeun ku Nang Bule dina mangsana narajang kan dilawan. Dina hiji kasempatan anu hade akhirna mah harita Nang Bule bisa ngasupkeun Panarajang leungeun ka tuhuna. Ngantem kana kekemplong lawan. Nyi Manik kagero kaget berinahan ka nyaritos kadalik degunur ka tukang sababar lengkah. Tapi Nyi Manik gancang mancukeun di tangtunganana. Sangeusna mancukeun tangtungan, leungit rasa kanyerina. Nang Bule jeung Nyi Manik pada mancuh dina tangtunganana, Nang Bule mustirkeun paneteupna kan dilawan bae nyarita.
maneh akhirna mah kabeunangan ku panajang aing Manik Suranik. Maneh mah rupa-rupa anjir lantaran terus-terusan mundur tempat tarung tepikeun ka jadi pindah ka lebah dieu maneh teh sia teh Manik bari ngatur hapan-napasna harita Nyi Manik terus cerita. Sanajan bener kuring kabeunangan panajang lawan tapi rasakan nyeringan ukur sakedeung anu karasa kudu dikuring nang bule. Hartina kenyataan panarajang digunakan ku Andika kudu leuwih hebat anu bisa mampu ngarubuhkeun anjeun lawan. Kabuktian panarajang nu tadi mah ukur karasa nyieun teh sakedeung ueunan-ueunan nang bule. Kumaha masih keneh rek diteruskeun di tarung. Nang tang si koplok maneh mah talakan nanyakeun diteruskeun teu tarungna. Apanan maneh anu ngajakan tarung ka aing anjir Manik Suranik. Jadi kali kumaha maneh we aing mah mun moal diteruskeun hartina maneh kudu menta dihampura ka indung aing Ibu Ayu Manganti. Si Maning teu kudu menta dihampura. Maka jeung menta dihampura sagarupa nepi ka orajang jangan oge palibasana moal rek menta dihampura ka anu ngaran Manganti palsu. Jadi mun didinya keukeuh rek kalaksanakeun pamenta indung Andika anu palsu sor mending keneh binasakeun si Manik ku Andika nang bule. Anu matak ieu tarung bakal diteruskeun tepikeun ka pukasanana. Jadi ayeuna mah giliran si Manik ye anu bakal maju narajang. Tada senang bule. Iya. Jorelat Nyi Manik maju di narajang. Dua panarajang nama rupa sabetan pedangna jadi lebih cepat jeung ngarah karena kalemahan anggota badan lawan. Nang bule ngimbangan panarajang lawan jirimna jojeletan deui nyingkahan panarajang lawan. Jorelat sok hiuk jorelat los. Dua jirim harita jojorelatan deui henteu beda ti kalangkang we. Kira Gabaya jeung Mbah Balaganjur dina jirim Ayu Manganti palsu harita bari musirkeun perhatian kana lumangsungna tarung harita Kira Gabaya nyerita deui. Waduh sanajan bener tadi si Manik kabeunangan ku panarajang silang bule tapi gan saukur ngarasakeun ka nyeri sakedeung edan aneh dewe ieu mah ieu Kang Ganjur. Sabab si Manik jadi boga daya tahan badan anu hebat seperti kitu. Padahal kekuatan panarajang silang bule teh ngandung kekuatan talaga lapis anu hebat. Coba ieu kumaha bisa kawas kieu. Kayan si Manik Kang Ganjur. Geuraga mah ieu asa beuki parasa teu ngarti ningali kana kayan si Manik dina waktu ayeuna. Mbah Balaganjur dina jirim Ayu Manganti palsu katingali ngahulang sakedeung si kanu keur mikir. Teu lila terus ngajawab sorana sora awewe tapi dina gaya nyaritana masih tetap Mbah Balaganjur. Cek dewek ge tepikeun ka ayeuna ku dewek can bisa kaharti. Kakuatan batin dewek kayaan si Manik anu keur wajah saperti kitu teh pangaruh tina naon nya? Ngan mun memerhatikan kajian seperti gitu mah eta si Manik teh siga anu keur kasandingan ku kekuatan gaib. Hartina aya makhluk gaib anu nyanding kana warugana si Manik. Mun memang bener gitu kekuatan makhluk gaib. Di mana anu nyanding kana warugana si Manik teh Kang Ganjur? Urang memang teu kaharti. Urang ajar jeung lancang eta makhluk gaib teh. Geus wani ngaganggu kana rencana urang. Tepikeun ka teu tulus silang bule mikeun cupu astawarna kanu jadi indungna. Kudu bisa gajang diungkulan imah makhluk gaib anu keur
nyanding kana warugana si Manik. Ngeunaan masalah eta mah bagian Kang Ganjur lah, bagian anak eta mah. Si lain mah kawas bibir awewe laga baya. Ku dewek kapan geus dicaritakeun tepikeun ka ayeuna. Ku dewek masih can katembus ku kakuatan batin dewek. Makhluk gaib di mana anu geus nyanding kana warugana si Manik, anu geus ngaganggu kana rencana urang. Urang kudu nungguan heula we tepikeun ka anggeusna ieu tarung ragaya. Saha anu bakal unggul? Nah sinang bure anu unggul mangka makhluk gaib anu nyanding kana warugana si Manik bakal bisa kanyawan ku dewek. Ragabaya geus menang jawaban seperti kitu mah ti Mbah Balaganjur anu jadi lanceukna. Geus bisa dipapanjangan cacarita. Duanana harita musyrikeun di perhatianana kana lumangsungna taruh. Dua cirim anu ting curelat teu beda ti kalangkang teh harita. Aya deui anu kabeunangan ku panarajang lawan. Nang boleh harita ngasupkeun panarajang dengan katuhuna ngahancam kana dada lawan bagian luhur. Ngajadikeun Nyai Manik kabangkieung mulur ka tukang. Curelat sok geus. Nyai Manik gerut kaget perinahan ka nyeri terus kabangkieung mulur ka tukang. Bangkieung. Daligdeug. Radeg. Nyai Manik kajaga kasembangan badana. Harita ngerintis sukuna anu ngadadeg ka tukang saterusna Nyai Manik mancuhkeun di tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Musyrikeun paneutipna ka nuju lawan bari tos carita. Geus 2 kali kuring kabeunangan ku panarajang Andika nang bule. Tapi eta panarajang teh masih kene tetep can bisa ngarubuhkeun nuju lawan nang bule. Jadi boga pamikiran moal boa Andika memang teu mampu ngarubuhkeun nuju lawan. Nah masih kene aya kira-kirana kakuatan panarajang nu leuwih hebat nang bule. Ketrukeun cek aing oge ketrukeun. Kabagug balik teh sok. Terus aing tarajang. Nang bule kerung bari ngahuleung. Rada kagetan oge sabab kakuatan panarajang anu tumiba kana anggota badan lawan teh ngagunakeun 3/4 bagian kakuatan tenaga lapisanana anu sakulna mah mampu ngarubuhkeun nuju lawan. Tapi nang boleh harita gancang nyumputkeun ka kagetna. Musyrikeun paneutipna ka nuju lawan betus carita. Aing memang can ngagunakeun kakuatan panarajang anu panghebatna Manik berwek nyeled. Nya ari maneh memang keukeuh teuing mah hayang dirubuhkeun ku aing. Teu naon-naon anjir ku aing bakal dicumponan, bakal digugu. Eta kakuatan anu paling hebat teh Manik. Ya, memang kudu dibuktikeun ku Andika nang bule. Kamampuan anu bisa ngarubuhkeun di kuring. Mun teu ngabukti kuring marek percaya mun Andika incuna Sirawing anu dina waktu ka tukang kungsi ngagenjlongkeun dunya kajawaraan menang julukan Sirawing jago tanding anu tepikeun ka undurna ti dunya kajawaraan. Aya jago jeung jawara anu mampu atau aya jago jeung jawara anu mampu mapakan kana acen pangartina. Mun bener Andika incuna Sirawing ulah ngelakeun nu jadi aki atuh nya teh. Ieu masih poklok ka manakala pae ngomong teh sia teh lah mungkin awewe mah loba bibirna anjir. Aing mah lain aakuanan incuna Sirawing teh anjir. Sabab bapak aing teh Jaka Sinangling memang anakna Sirawing. Anu cikal alias panggedena anjir ali Silaing kudu nyaho mah. Jadi mun maneh keukeuh hayang bukti ku aing ayeuna bakal dibuktikan Manik Suranik. Coba sok buktikeun atuh lang bule. Kuring geus teu sabar hayang geuleuh dirubuhkeun ku anu jilawan. Heueuh ayeuna ku aing bakal dirubuhkeun sia. Sok. Hiya.
nang bule majuna raja ngagunakeun kekuatan telaga lapisan anu sapinuna sangka Nyi Manik anu kasandingan ku Pujaswarna anu geus menang kekuatan tambah Sang Hyang Bagaswarna harita Nyi Manik mampu ngimbangan kecepatan gerak Panarajang nu dilawan. Dua jirim ting jorliat deui teu beda ti dua kalangkang anu keur saling samber mangsa we. Masing-masing pada ngagunakeun kemampuan ilmu silatna pikeun ngasupkeun Panarajang kanu dilawan. Jurelat, 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 plos. Panarajang nang bule bisa disingkahan lawan. Kitu di sabetan pedang Nyi Manik masih kene can bisa kena kana anggota badan lawan. Dina hiji kesempatan anu hade sanggeus nyingkahan sabetan pedang lawan. Harita Panarajang leungeun katunang bule geus teu sampat bisa disingkahan lawan. Panarajang nang bule ngahantem kana dada bagian luhur dituturkeun ku Panarajang leungeun kenca anu ngahantem kana kekempong lawan. Tumerapna ka Nyi Manik harita badana ngajengkang oleh batukang. Sat hiuk jebrot kabenangan deui aing. Nyi Manik kagerodahan ke nyeri bari ngajengkang oleh batukang. Geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleap kedebut. Nyi Manik rubuh ngabebengkang maring lemah. Nang bule mancu dina tangtunganana bari merhatikeun kan dilawan terus carita. Ya, ku aing geus dibuktikeun Syah Manik Suranik. Maneh geus dirubuhkeun ku aing sia. Polontong atuh anjir. Maka jeung hayang digebug ku intuna si Akirawing. Si Manik masih Manik. Hasok rek kumaha ketak maneh ayeuna sia ah. Sangeus dirubuhkeun ku aing. Mun masih kene sanggup neruskeun tarungna, maneh kudu bisa hudang deui Syah Manik. Nang bule krum kageteun diwe waktu ningali Nyi Manik konea hudang terus cengkat nangtung. Mancukeun di tangtunganana bari musirkeun paneutepna kana dilawan, Nyi Manik harita terus nyarita. Kekuatan Panarajang Andika memang hebat oge nang bule. Nyata mampu ngarubuhkeun diri aing. Tapi kabandungan ku Andika nang bule ayeuna si Manik masih kena bisa cengkat nangtung, bisa mancuh deui dina tangtunganana. Ngandung halti masih keneh mampu jeung sanggup pikeun neruskeun tarungna. Ieu kanyataan anu teu bisa dibantah ku Andika nang bule. Nang bule ngaturing hapan-napasna bingungeun oge ningali nu jilawan mangsa katibanan ku Panarajang nu ngandung kakuatan talaga lapisan sapinuhna tetela masih kena bisa cengkat nangtung sarta mancuh dina tangtunganana. Ningali kana eta kaayaan Kiraga Bayang ngaret deui ka Mbah Balaganjur. Anu harita masih dina cirim ayu manganti palsu itu cerita. Bener cek Kang Ganjur ieu mah. Si Manik kasandingan ku makhluk gaib ieu mah Kang. Nya damun eueuh anu nyanding ka dirina mah si Manik bisa dipastikeun rubuh geus moal bisa hudang deui. Malah bakal nyandang tatul di jero mangsa kabenangan ku Panarajang Sinang Bule. Tapi si Manik bisa hudang deui. Malah masih kene mampu pikeun neruskeun tarungna. Kudu bisa ketembus ya maka ku kakuatan batin Kang Ganjur. Makhluk gaib di mana anu geus nyanding kana warugana si Manik. Mun teu pikeun kate bisa diungkulan ku Sinang Bule, bisa barabe oge keur pihak urang. Coba Kang Ganjur, kumaha ceuk akang ieu? Mbah Balaganjur dina jirim ayu manganti mamalihan terus ngajawab sorana masih sora awewe ngan dina gaya caritana Mbah Balaganjur. Si lain mah bener-bener tawas awewe lah gaya. Gespok deui nanyakeun. Makhluk gaib anu nyaling dina warugana si Manik, cek deweke mun tarung. Anu keur lumangsung can angeus dewek rek kumaha bisa
musirkeun kekuatan batin pikeun mastikeun makhluk gaib anu nyanding ka si Manik kudu diajar sabar cek dewek oge sia teh yang kababarikeun wae atawa ngagampangkeun kana ieu masalah lain mah anu matak urang Bandungan heula sia teh kumaha pungkasan ieu tarung sia teh ngarti wae sia teh nya ari kitu mah ya ragaya rek sabar we ngabandungan kana pungkasan ieu tarung Kang tapi ieu mah saupamana nya Kang nya mun Sinang Bule anu unggul Kang sikap jeung tindakan Kang Ganyur rek kumaha kitu maksud si lain nya rek kumaha tindakan Kang Ganyur terus sabalikna mun si Manik anu unggul Kang rek kumaha sikap jeung tindakan Kang Ganyur eta nu masih kere panasan ke ragaya mah teu bisa diupamakeun seperti kitu ragaya eta mah bakal gumantung kumaha cek geuteran batin dewek sanggeusna ningali saha anu unggul dina eta tarung anu matak cilik we cing sabar saha goblok